aing mah bawa pemajikan teh kita jeung aing we sasapu teh namun teu diotakkeun ngambek aing pemajikan aing unjung cenah badag ku aing gak celana mun teu ku aing dipiceun mun kawahangan aduh neng mah capek sasapu teh nengeun atuh Sia karek dititah sasapu oge mereka kuat gitu burukeun aing mah geus ripuh sapu beuting teh geus gegero sapu di imah teu pira eta maneh dititah sapu di buruan nya apal atuh awage pasti neng mah capek atuh dari nyapu halaman mah tuh udah moal anggeusna neng irahat we teh aya nguseup geus teu kuat ieu nguseup aya dibongol aja sih ku aing hah ehed mah lain kitu neng euy neng mah aneh katinganan ari hayang nguseup ulah ari laukna sok bebladagan menang menta namun komo teu meunang masuk ngamuk neng masuk nyakar caduk ih geuleuh kitu neng mah eta si cungur babangusan derem we hayang diwawalan ku aing ha eta teh bangus cungur sia atuh paneng ate demi keluarga ieu mewujud kami mimpi kita neng demi kumaha demi teh terus nguseup nguseup ya. cungur sia geus eureunna nguseup teh pangadulan teh hese neng hese atuh neng nguseup ibaratkeun ngelakonan neng tiap penting hese atuh eureunna hese kumaha hese pokon mah hayang we jeung hayang mending keneh erek nguseup atawa neng rek balik gitu paneng mending milih mana paneng pan boga imah balage ate nemu neng selokan balik kemana cungur sia hina aing ha imahnya mah bener ulah galak kitu neng ngadu bere penting aing mah ku aing sia atuh ulah kitu neng ulah kudu bere ka sia hina ka aing hina mah ulah tuh ayeuna usaha tuh jeung usaha naon we ngalak terong-terong atuh coba keunter deungeunang ku peuting neng urang teh teh di rumah tangga teh geus puluhan tahun pacik penawaran ka teh haus teh geus nyapu mah yang ieu salah biasa ku karo obat yang bagus teh gara-gara eta gadang sih teh neangan kehakanan naon sia ngomong naon tuh neng tuh si neng suka ya wae Mang Ikram lu keur naon aya oh tuh bayar darung sing Mang Ikram teh euy ini mana Mang Ikram teh oh boho lu euy aing sarekan euy ku si neng euy akan kumaha teu pira aing hayang nguseupat ulah atuh nguseup kali-kali ulah minang apaan saminggu pan udah manoron jadi ulah terlewatkan nya apa bisa tuh dicarekan oge terus isa sapu tadi halaman tadi bere nginum di kusineng teh aing terus ada kumaha sayang cewek orang teh Mang Ikram jeung sineng teh tapi da sineng teh segenaheun ge urang jadi embung bingung terus kumaha enak anak titah dengan gawe tapi hese da gawe teh kumaha di Cianjur mah geuningan aya pagawean urang pagawean naon Mang Ikram ayo lah kita ngilu lah ngilu bener ayo sik gawe euy mah jadi cerai jeung sineng teh mana Mang Ikram teh tah ieu di dieu ngaramet ngaramet teh kumaha teh ngarti Mang Sabuy mah ngarametin heeh yang ngaramet nya nongeng nya halal nya dibayar di kuing 50.000 ada ngalah baik hah dia ngebedruk ada nama di bedung kan asar we nya bener isuknya tuh ayeuna wae ayeuna kotak ieu 50.000 atuh hayang duitna atuh Mang yang keng sangeus itu atuh ya kudu beres ya apa enak jadi aing mah enggak mah aduh hayu kudu ngaramet terus balik gitu deh ieu ngaramet ya lin euy lumayan 50.000 kanggo si Neng tapi ulah 50.000 kadang dibikin ka si Neng mah 25 we kanggo nguseup lumayan aduh nongeng dihnya dibayar lumayan ari salaki aing ka mana cenah asaku bang tinggal dag teh goblok teh Entes, mama, maneh dagon enggak? Nembus salaki aing teh. Si Sabuy. Di ditu tadi teh dapat keur gawe. Nah pagawean cenah kuing. Manggilin. Oh, di mana gawe we kuing teh ditu? Di mana? Di ditu. Nuhun nya. Ning ieu salaki aing cungur sia eta make gawe di sawah dewek. Naonan sia teh goblok. Neng. Hah? Sawahan Neng. Sawah kita bukan? Emang iya sejak kapan di sawah kita Neng?
Amat teu apal. Eneng beli di mana? Bukan salah sedikit kieu. Nasihat teu apal. Salila urang berumah tangga teh aing teh gawe ngana ama sibuk nguseup. Aing teh gawe jadi LC bisa yang nyawa mah. Astagfirullah Neng. Jadi selama itu Neng teh gawe. Nah, atuh teu ngabejaan jadi asih deui astagfirullah Neng. Ulah kitu engke mah. Ini kan nemenin nguseup we daripada jadi gawe LC mah harap jadah Neng. Dilaknat. Haram jadah we geus aing mah gawe gitu daripada boga sakit gitu patut mah. Geus teh hanya ehed eta sawah aing bisi lejah. Euy cereug da sia mah eta ngaramet kitu patut ge. Buru eta hanyat buru ehed mah sia teh eta awas katinjakan pare aing menang tanggal gitu ge. Betul apa bawa eta sawah ini. Balik ku kumaha ya kumaha. Balik. Itu menang duit we tuh. Menang duit kumaha? Isi sawah aing gitu. Tapi di sisi ikram jenis sawah manehna cenah. Jadi ente gawe we di Si ikram mana aing teh apa sih? Ikram ulah sok ngaya-ngaya coba kerja. Tadi mau sapu geuningan. Mau sapu. Jelema itu lin. Eta. Enggak sia daek di bodohan ku sia eta. Ada nyaho bawa itu sawah manehna bisa sama kita berdua. Kita berdua gitu. Sawah dewek coba. Nulis sih ngomong naon gitu. Teu Neng teu. Buru kumaha? Atuh. Wani ya Neng ngomong lah. Wah, ini aing mah ngomong siapa? Sikit peuting namun hayang Neng mah dibere ku mah. Wah, aing mah pan aing teh gawe LC. Make moal dibere naon. Hisap deung masuk gawe LC. Buru neangan. Neangan burukeun. Cur mas ya. Doresakeun. Neangan burukeun da itu. Awas alun balik ke bawa duit. Dirojok kalian teh ku sapu. Awas alun teh balik alun. Awas alun balik ke bawa duit. Kasihan nona ganengkeun deui. Mas lemes ya kehead mah. Mantap itu. Ya so cantik jual mahal di. Yang order saya kan? Oh yang order? Iya saya yang order. Iya. Ayo kan. Aduh, nggak di mana. Jang. Aduh. Udah Jang. Wah, cara. Terudun. Halus satu. Nyampe gawe yeuna mang teh jeung pamajikan maraban itu tuh, maraban pamajikan jeung ucingna. Pemajikan. Jika nanti pemajikanna dulur yang ucing teh. Mau ngarewas akar teuing tuh Jang. Ada sampai ke tepan deket kadege ku amang ge tuh. Aneh dengan ujang mah. Balik heula nya Jang. Amang mah lapar tuh kuat euy. Yang modal. Kumaha amang we lah, terserah mau doek naon ge. Aduh si amang nih kegacor kieu tuh gak ada sih kuat soeh kieu anjay teh. Tapi aing. Ini tidak yang seperti kamu lihat, Aku bisa jelasin, Tunggu, Neng, aku bisa jelasin, apa yang kau lakukan, Neng? Di rumah kita berduaan, Neng sama si Amang itu. Apa yang kalian lakukan, Neng? Sakit hati ini, Neng. Neng. Aduh, Neng. Jangan salah paham, Ini bukan, Tolonglah, jangan salah paham, Neng bisa jelasin, Sudah percaya lagi ke Neng. Neng sudah merusak kebahagiaan dari rumah tangga kita. Kamu nyangka Neng begitu? Jika ada masalah omongin baik-baik Neng. Yang seperti ini ngedadak Neng bersama cowok lain. Hei mana? Balik sama mantau bisi bener ku aing tetanggurak Neng, kunaon sama kayak gitu Neng? Abang kena asok resep busuk Neng. Berpaling ke laki lain. Neng mah sakit hati ini Neng. Tak berlangsung lama, Sabi pun akan meninggalkan si Neng, tapi si Neng memohon untuk tidak meninggalkannya. Tapi tidak berselang lama, Sabi pun dimarahin balik, soalnya tidak patuh kepada si Neng dan memohon. Dan Sabi pun akan pergi meninggalkan si Neng. Sia dengan makin buru-buru balik ke head mah. Mana komisi aing? Modal baraha itu pembejagan aing 50 iya. 50. Yang siapa baraha? Bisa? 25 sautik ya. Halus teh ting aing. Sama kitu deui atuh. Aing lumayan nguseup. Saya jeung naon? Aduh lumayan.